wasta Muhammad endah dibawa karena sholawat. Coba Udin sallallahu ala Udin dan genah menyalon ngaran salian ti Nabi Muhammad ngaku nabi dia tong percaya salian ti Adam Iblis Nuh terakhir Nabi Muhammad aya di jelema ngaku nabi ngaran Udin teu percaya ku sholawat geus eleh lamun ada Senin kolot bae maneni Salasa asa Rebo abo Kamis iis Jumaah beneran buka budak tua ngajuluna asa Rebo jeung Jumaah da teu kagok sar Rebo ngaran sakali sing pajang ya banyak sing para raja aya nu dagang sing para raja wih jadi paleseran traktir anu hajat teh jaga bere ngaran budak bisa ibu berat ya orang karena di bisa ulah genah teuing seuri ibarat diantek bere enggak ada kalau gua lah ngaran arnasan itu beda zaman ayeuna mah deukeutkeun ka Pak Ustad kurang kali abdi gitu hayang dipawarinan wasta ku Pak Ustad gitu itu goreng mah aya ayeuna ngaran terkira buat amak dulu mereka kada meureun corona geus beres saha ngaranna budak maneh Siti Corona buat hayang mah cekok teh sia ai tetangga sabelah juga nurutan situ saha ngaranna eta naon cenah mah kalau Covid bawa ada dia keneng aya nu ngaran vaksin jeung Sinovac wah disilakan bere ngaran hati tanyakeun ka Pak Ustad bagian ini mah make Abdul teh hamba Abdullah hamba Allah Abdul Majid gagah kanara adieu saha nu disunatan buat kami da ieu mah hajat atuh teu mere catatan Razan Mahar Dika oh mahal naon jeung mahar Mas Kawin kuring dek ieu dek mempot tina ngaran Marjan nih Razan Mahardika berarti ya teh cita-cita teh yang awet rumah tangga diikat ku anak nah anak sebagai mahar itu lah marah tereng bari tadi meureun bisa tapi bisa kita kuring yakin Pak Kokomo bakal Satya nah mudah-mudah Marja Razan Mahardika ayo mau catatan tuh pohon di Medan dari lain sana orang Bang kok geuning Pak Ustad teh dia cenah keluar di mana ada urang we eueuh nu mere tak peduli rek saneun marjan lagi teu naon deui tujuan nama anger rajan keneh sida anjir bere ngaran nu hade sabab ngaran bagian tina kahaya hayang naon dari ibu hayang budak soleh nu kumaha ari budak soleh teh budak soleh namun ibu hayang ngajadikeun budak soleh bere contoh pinung bapak sareng anak sebagai saksi ai anak kita soleh sorangan salah cago lamun kitu tong pasea adapun anak lima pemajikan disebut bagong udah hese bagus mas ya bagong untung pemajikan cerdas ala nyebut bagong berarti satu penting abdi hes jeung jaluna panu akhirna anak jadi ngomong mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu jang anak sesekrong udah silakan ya itu tukang son kan mbak son cicing dunia karena teguran cicing mereka ngaran hati ulah silih ledek jeung pamajikan mah kaceda-ceda teuing hayang boga budak soleh syaratna tilu didikan indung bapak kana jadi anak sok atuh pasantrenkeun cenah wabuh kana Quran ari wabuh jeung nabi ditemunangkeun panenangkeun Nabi Muhammad dina muludan Pak Ustaz Ahmad Tumudang muludan. Nah, ada muludan menerangkan akhlak Nabi, menerangkan kelahiran Nabi, ari akhlak Nabi diterangkan pula, ayo upin-upin dilalajuan asariul. Tapi kamu budak nanti apa? Karena kau upin-upin jeung saha lanjut upin-upin karos. Saha pinter pantun kajarjit. Hingga apal maneh bapana Nabi Muhammad bari ngaleos deui kemudian ting perudin hayang napilih ka siana. Tu geuning akibatna urang teu ngajentrekeun kalahiran Nabi, teu ngajentrekeun akhlak Nabi, cinta Nabi hanya sebatas bullshit bari urang teu bawuh kana akhlak sebenarnya. Bener. Bawuh ieu akhlak Nabi.
gitu. Anak Nabi mah luar biasa euy ngaliwat. Jeung nu ngaliwat teh punten. Jeung nu ngaliwat ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayer dibikeun. Itulah zamana Kangjeng Nabi. Coba urang tatangga kaliwat, "Ceuk aya buah." Kumaha jawaban ibu? "Can asak." Terus asak, "Ceuk geuning asak deuk dijual." Leungit hiji yakin RT di tangan RT teuing ceuli teuing panon ceul mebolonya ke tasik eta gitu. Nah ari Nabi ngajarkeun ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk dicopot dibikeun. Hari urang aya ongkos nyeunah Rasul aya padit dikukut riul sia eta mah. Hah? Oh tah Nabi mah kitu mun beres ceramah ti qaim aya merek di tengah jalan dipentak bikeun. Coba urang. Jadi ya bahan-bahan di bahanan di tengah jalan ini mentak dikentok yang montong pemajikan mau ngamuk kayak mana mau tenurus tuyung nyebut aja cek abdi teh hoda abdi hoyong nurutan Kangjeng Nabi matak tebikeunnya kalau musafir pemajikan urang molor jeung itu 7 poe hoream teh omongeun Nabi endah dirina seperti itu. Istri Nagarwana Siti Khadijah seperti itu nyekrup Islam di bawah Nabi. Coba orang teh nyekrup sebab orang mah alus pidato goreng contoh. Pidato mah alus kan perwah nyontohan alah anjir. Orang kerja bakti pada itu mah kolor panggeulana. Riweuh gitu batut mah. Akhlak Nabi hendak terangkeun bab jadi bab ustaz bab ajeuna pangdidikeun gitu akhlak Nabi. Ya kuring buka jam kan Nabi mah setiap nu diomongkeun didikeun bener tuh. Pak Ustaz gaduh jam gaduh. Bade Pak Ustaz jeung Rasul hoyong urang hoyong ka surga. Aduh gaduh jam pasikeun atuh ka ibu dibikeun mah. Dibikeun moal. Tempo suudona beak. Coba lamun dibikeun moal dibikeun aduh tadi dibikeun ieu mah ngerti bohongan jadi abdi teu bikeun teh lain abdi pedin eta ibu suudon wae. Dan buku mau dibikeun lebat hebat akhlak Nabi Muhammad teh Islam dibawa ku Nabi asup kana rasana manusia sehingga Kangjeng Nabi aya jelema datang ka Nabi ya Rasulullah abdi teh gaduh anggur wayahna we anggur moal makan dituang ku abdi sadaajan diri anjeun mana anggurna ieu dicopot ku Nabi hiji diraosan cakup digeungeunna kumaha cek eta jelema amisnya ya Rasul nya dicopot kabeh rawuh ke Nabi mah Siti Khadijah rada penuh ya Rasulullah pan biasana salira teh lamun barang tuang teh sok ngajak abdi nah ayeuna teh ujang ajak penuh ka abdi kumaha ceuk Nabi lain penuh ngan ieu teh kuring mangaragangan kanu mere ceuk manehna amis padahal mah hasil lamun anjeun ngasaan eta anggur sok sieun beungeut anjeun nemongkeun hasilna karunya rasana jadi Islam di bawah Nabi keuna kana rasa masih coba urang di bawah ku urang keheuleun batur bro ceramah we kos heuh sia da teu keuna kana rasa nya coba lamun antol keuna kana rasa kabita batur embok eta tunuhnya ieu kaya teh tunuh ngarabarali bener kan tunuh maneh sok teh bisi nunggas tunuh sok tong merasakeun kuih bener sono kadenge kumarane sono kene kamu sono aku enggak sono itu sono ada orang naik di keprokan pada sedogir monyet cina apa ya ngarahawu sok ayang boga budak saleh mababukeun kana akhlak Nabi Muhammad nu paling patokan paling utama lain sakadar kudu wawuh ka Kangjeng Nabi tapi ma'rifatullah kudu wawuhkeun jeung Gusti. Pertanyaan ibu wawuh teu ka Gusti Allah cicing ibu wawuh ka kuring lamun apa na ieu teh wawuh amar sia teh kun teu ngape wawuh lamun wawuh jelema wawuh cirina lamun papangin di jalan bakal nanya Pak weh Ustaz Nana weh ibu imik wawuh
abdi jeung tukang dagang wawu jeung tukang dagang Pak Ustaz anu barang beres harita wawu ibu wawu ka Gusti Allah Allah wawu ka ibu mana bukti tiap waktu urang digeloan mana bukti Allahu Akbar Allahu Akbar ngeunaheun ya dan gitu ya Allahu Akbar Allahu Akbar ngeunaheun adan gitu bere adan dia na subuh hain ngeunaheun horor jelema teh mata kadon subuh mah Pak Ustaz Ahmad tong Pak Ustaz ku jeger kita adan hohoak wah hujan kabeh jelema datang ke masjid lain salat dengan kebugan anu ada aduh ampun udah ada halus teh sound system HD suara bener coba di masjid urang pakai repeta eho tarik teuing atuh ada teh ngaweuh mau kalau bahaya lah sholat tapi dicapekeun hayalah sholat macet untuk ngacu aduh eta ada jelema susah maka sound system teh bawa ka masjid kali-kali ada gunaana umum jelema resep dangdut eta ada nu juga dangdut tapi omong hayalah sholat Allah sih eta gelo hayalah sholat urung barane oh ye malu barudak morat jadi nu sok diomongan kalau mun teh cicing dina hiji paket nah kalau bola ngasuh ka budak da bola mental kuat budak ogo rawuh ku indungna ka hariri teu teu sholawat nah can usum baru jeung ka apaleun coba barudak ayeuna lalu tika geus karawin mental goreng budak ogo lain lagu eta gitu. Terima kasih ku eta cekorong, cekorong Asia gelo ka bapak ibu gelo. Budak ayeuna rada heuras rada teuas di titah tarang ngagugu dicarek ngadeun ti gebrus naon lingkungan super keras. Sadia. Ya. Mata tunggu naik panitah kolot. Oh iya. So, ibu bola kami dari sana tapi awet nah segala bisa mawadah bisa ngepel bisa nyamuk bisa nyamuk mata lalu karena arawet rumah tangga bisa nohonan kewajiban kalau jadi salakina sabab hitung sebagai guruna coba budak ayeuna umur laluhur nyamuk teu cus gigi pikeun gigi kami toha ngomongkeun aduh gigi kalau peletuk salakina ngomong lihat lah gigi oge asal makan berdua gue yang dari gigi mau naon 2 tahun mah karemian kana langsung melaan karena kesalahan. So, budak ayeuna Bandungan ku ibu ngepel budak Facebookan. Ibu jepret foto ke ngaramet Facebook. Sayang mana bantuan gawena lain saya mah bikin status siapa? Bari yeuh lah. Umum budak ayeuna loba karayu ku lalaki. Biwir atuh biwir menipu wae. Bener ya? Ada ya pemuda ya obatan ulah diajarkan gomal-gomal. Oh halus weh. Ya mau aku gomal bebe apa? Kamu tahu enggak bedanya cincin sama kamu apa? Apa gitu? Kalau cincin mengikat hati, kalau kamu mengikat di jari deh liurah. Kalau ada bunga 10, abah aja. Dibalik. Kamu tahu enggak bedanya cincin sama kamu apa gitu? Kalau cincin mengikat di jari, kalau kamu mengikat hati, kalau bagaimana dibaliknya? Salah.
jadi 11. Kenapa gitu? Karena kamu cantik bagaikan bunga. Di jalan gua ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti menyayangi kamu. Arah rongkeng. Kadang yakin ya budak parawan kadek kamu benang darayu pun gitu batu liur. Neng aku cinta kepadamu, jangan karena aku tidak bisa apa-apa. Memang wadah nggak bisa, nyesel nggak bisa, nyamuk nggak bisa. Biarlah aku cinta padamu karena aku menjadikanmu sebagai ibu anak-anakku, bukan untuk menjadi babuku. Mata krung kawin teh sesehon mawolot, kumaheun wadah. Imah dimpelna juga konang jadah wae. Salah lain salah awewe, salah lalaki. Oh, geus teu nyambung lain saya. Lalaju sia eta kuat jengkel lalaki. Nyambung judul jeung tema dah. Si Dewa sarwana kalau ada lalaju si ieu si upit-upit. Hah? Naon setarla? Naon itu cibiuna. Terang aja. Udah sibuk, kurang batu sibuk. Di sana malah aneh ngalamin. Dari ngalar hati budak teh. Kedua bere contoh nu bener ku inu jeung ku bapa tong pas saya hareupeun anak ngewa da anak mah hisaban ti Allah dunya sampeun dihisab di akhirat teh dunya heula dihisab. Mana bukti ibu lamun hayang apal bentuk orang salaki tong nempo bujalna kan kok budakna. Salaki bermusuh coklokeun ku anak. Tong ada ka anak nah bapana mah leuwih ti kitu. Ku pokok tetengan mana kumis lele mana kumis salaki kami karupa. Budak teh hisaban bangorna kolot teh netes kana jadi anak. Meureun jeung urang teh meureun kolot urang teh jengkel ku urang bareto. Jengkel nanti sadar ayeuna sadar meunali ka urang geus boga budak bangor jeung bontongor bebeakan jeung sagarupa maka diri bakal ngarasa katak inget kanu geus eueuh meureun kolot urang geus sarua jengkel ku urang. Ya. Hisaban ta budak. Terus ini dia budak pemuda baung juga itu. Nah, kayak ditawur ku anak baung na eta anak maneh nu bakal wirang. Inget teh meureun urang baung teh baheula kolot ge wirang. Yang matak murek baung teh areureun bisi wirang ku anak. Ya laras wae. Ibu ditosok ngawirang jelema wirang karunya. Gimana pengajian ngomongkeun teh hadir yang situ kunaon budak ngadung tah nganaonna deui maneh. Batur melenungna diomongkeun ku urang. Lain kudu kitu urang Islam mah datangan nyai sing sabar sing kuat teh bibirang maneh dagongan kalakuan maneh ngan wayahna maneh teh ulah dipicieun ieu orok mah aya di jero patuangan sarajan geus salakikeun tatangga baraya ieu bapa maneh bakal nyaeun ka maneh ngan omatna teh leugeun melah jantung kudu tobat sapajodogan lain di bibirang luhureun nimbar marah ieu urang mah karunya korosot budakna ragu pangku ku saere ulah disebut anak jadah. Nah kitu ada dosa lagi gitu. Angguran mah aping jaring karunya itu budak. Ieu mah diomong-omong. Kumaha ceuk Allah kami moal bakal ngamautan di jelema nu sok ngabibirang batur. Samemeh kawirang nepi kana dirina. Tah, mata teu saeutik jelema nu sok ngabibirang anu kitu, gorosot budak si itu, peledung incu si eta. Kumaha si itu rungkan jana. Bapak ibu ustad bapana adan anakna edan kunaon kan kabatur sok loba sulah salah kanu salah ari anak sorangan teu kapalire tah kata kurang gigian geus nyaah katurunan sanajan kuring gigian eta geus nyaah ka anak naon sing nyaah ka anak lamun diulem kana olo-olo lewat WA jadi atuh di jalan kan aya kosong jadwal siang. Aduh gitu, pada tuang naon maya darangin nanggi beki. Aku cai pada naon cai jarang gitu naon. Karena dia tuh betul gede kali dahar, dia ngomong apa nih? Kuring kolot, boga anak kuring di pesantren ke kumaha cik ibu hayang, ngulum anakna, sabaraha lagi bapana genaheun, teu olo-olo bener. Coba lamun kuring olo-olo teh sudi ngulem anakna baheula ge manehna meta harga ge bebeakan dina kana sawah nepi kana teu kaulem gitu mata perilaku kolot teh netes ka anak
kata kuringnya budak ngora pikiran teh geusnya katurunan sanajan kuring can boga turunan. Maka jelema nu ngahina batur hakikatna lain keur ngahina batur tapi dirina keur ngaragakeun kana jurang kahinaan. Nalika urang siap ngahina batur maka urang kudu siap dihina batur. Nalika urang siap ngaradenan batur, ngahargaan batur maka urang bakal aya nu ngahargaan ke diri batur. Bener? Gitu. Mun jadi ukih rak-rak kalau Ma'rifatullah teh wawuh ka Allah di mana ai jelema cirina wawuh ka Allah daek salat teh itu ciri jelema wawuh. Hayalah salat, hayalal falah, hayalah salat, hayu urang salat, hayalal falah, hayu urang guru kebahagiaan. Jadi bahagia hayang salat henteu, tah hampura bahagia dek nolol di mana? Dan salat mah alat media keur ngawangkong urang jeung Gusti. Sok neng bang balu hirup bejakeun ka Allah. Ya Allah, abdi penagih ka ustadna nagerahan. Bogoh ya Allah. Ayo orang kan prinsip daripada bobogohan kenawan keneng bobogohan mending panggil namaku dalam tahajud. Panasnya mana? Ayo masa kadang dari beleduk di sana ternyata. Panggil namaku dalam tahajud. Lain kudu bobogohan hari bangun kolot. Ya loba budak ngora. Lamun hayang ka budak awewe tong ngadeukeutan budak awewe deukeut mah indung bapa anu bogana. Mun urang hayang milik hayang rezeki, lain kudu asa aing pang alus mana gawe, alus hubungan urang jeung Gusti Allah urusan gawe Allah mengatur. Ya. Itu kata ieu budak ieu opatan. Kalau tigan nu saudara. Oh 5 itu 5. Oh 5 hiji opat. Nah, harus mah teu kacir ada. Mau ke baju eta mah teu kacir mah baju buru dalam met. Obatan ka kacir. Mun hayang ka budak awe tong ngadeuketan budak awe kolot harilang, kolot mah harilang tapi deukeut mah indung bapana. Tah tulusan. Sing teh mah resep martabak. Resep asep digubuk jeung tukang dagang-dagangan. Sing teh bapak ngarokok ji Samsu 2 pak dibikeun saminggu gigituan, kadang ceramah beak. Tapi beakna duit hate bungangang jeung bungah ceuk inungna ka dieu sia nyai anaki ternyata ustadna nami nganyangkeun aya kahayang ka maneh. Nah mamah mah jeung doa nya ka inung nya ka bapak tangtu nya ka maneh. Sepakat ibu sararea neangan menantu nya ka urang nya ka inung nya ka bapak nya ka anak. Bener? Saha eta abdi lain maneh sia. Ma'rifatullah wawuhkeun ka Gusti Allah ku cara ibadah salat. Doa ma'rifatul nabi wawuhkeun kana akhlakan jeung Nabi Muhammad kedutaan. Katilu ma'rifatul walidain wawuhkeun kana jasa nu ngaran indung jeung kikieuan jujur lain modal anak maupun mawa kahayang tapi indung kapana mata kungleng kana pipikiran. Cek budak teh geus nyokot peso bari ngagesel-gesel cucuing eta teng kolot mangolok euy urang mah budak geus tahan banget nyekelan wae peso gesel cucuing eta asli tapi ka budak teh aya kikian ye modal saha da modal kolot background dikegit ke dieu nepi ka ditu ye panggung lamun di Cimaung diukur harga 10 juta ya nu kieu bungkul bari teh digayem-gayem acan padahal nu terpal ge teu naon. Nah atuh teu terpal ngaragangan anak harga diri anak dibeli ku kolotna supaya engke hajat jadi omong basa nyunatan si eta bener. Kalau lain dek ria, lain dek ujub, lain sok diri boga lain dek ngaragangan darajat mengaran anak lebih ke panggung di kieu-kieu burang ditanya hayang asep dangdut hoyong redeg tadi dangdut ditabuh melaan saha eta melaan anak beutingna hayang pangaosan bade bapak bade sapa ustadna nu ganteng lol urang asli diteduna sabara puluh jutaan kikian melaan kahayang anak. Pertanyaan, apakah anak mampu mengembalikan naon perkara nu kaluarkeun ku indung bapana santan itu. Otak doraka paling badag keneng lain teu tahajud lain teu duha. Doraka paling gede doraka nalika aya indung nu nyeri hate ku ucapan tekad perbuatan diri urang. Ngalahirkeun teh nyeri aya leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Ibu ngalahirkeun nyeri tapi gede budak lucu dar aya deui budak nu kadua artina nyeri eta katulungan ku budak kadua. Rosot teh nu katilu nyeri nu kadua katulungan ku nu katilu tapi hiji nyeri nu moal pernah katulungan nalika budak menang niupan menang ngadidik menang ngati tapi wani hohoak sesentak sesengor ka kolot didinya kolot hate rujangna demi Allah tah.
beban maneh maneh nah dengekeun cenah kamu jadi budak gitu nah ari pangrasa mana rakyat gitu kasarian wae ya budak oh benar nah, jadi bantuan kurang pikir mata ka inung mah ka inung ka bapak alah asli ya kuring setiap dekinit-initan tangtue barang penta doa teh kakolot abdi da aya keneh pun dia tadi ge rek mana cenah maneh sing rek ceramah ka mana ka junti ira ditangkeuh ku kolot cenah kasih sebutan kasih nah kalau kuring nyebut kasep ka kuring supaya mental kuring kuat dihina kurang dia disebut bagong disebut anjing disebut tahu kuring moal boga pangaruh ibu teu miara kuring ibu teu baraban kuring ibu teu ngamajuan kuring ibu teu masantren kuring inung kuring megegeh goreng patut tak kuring anger cek inung kasep mata konsepna hina anak batur anak sorangan mun buk dihina batur bro bawang anak batur diomongkeun ku urang aya bawang anak sorangan dibunian aral udah abdi mas soleh batur lu nyawa ke anak kurang ge anak kurang diomongkeun ku batur teungeun nah urang sok ngomongkeun anak batur sarua mang teungeunahun tong sini omongkeun ke anak batur bawang bedegong anak batur tah jaga mah anak sorangan atuh mah masih kuat urang mah yakin ini obatan asa dibela obatan petani teh kigiana tah cenah kasep supaya kuat mental didoakeun ku masing hasil bandungan ku marane didoakeun ku kalau masing hasil nyanyi nu tadi hasil da tukang son meureun teh minta doa heula ka kolot ngejengkul ti susut teh hasil patahna geus sok minta doa ka kolot kita pun biang antara kulem ibu ketempuhan bisa sekaliwang ya udah sekolah can datang bener Sukaribang kakak tekan jantung anak sieun ka mana karep bener lalaju TV tawuran di serok sok sieun anak urang bener aya kejadian palit budak di dunia kali sok sieun anak urang bener kamu datang ka walungan wae mah oh dia mah oh iraha abdi cenah teh mamitan ayeuna we juga kayak asli pun biang ge sarua sakasih jeung ibu kuring can bangsul teh bu nempo teh janel lo we kuring teh kana jam 1-an meureun ieu jam 11 tadi teh kerja teh jam 8 geus 2 jam anjir ceramah bener kan dono lah jam 1 wengi abdi sumping pun biang mah cenah kasep alhamdulillah maneh datang sama alhamdulillah di mana cenah teh di kira bener ibu lamun ibu indit-inditan sok ieu nih ibu ka anak mak deuk indit-inditan maneh tong milu hayang dikirim naon maneh kumaha osok gitu ka anak bener Pak saking punya cek budak mama abdi goyobon hayang baso hayang kicimpring dibeli eta di pasar dibikeun ka anak ibu beakeun duit nahan lapar jeung dahaga ridho ibu nyopot barang dahar anu anak teu ridho kok nyai keur manehkeun bae emak manu lapar jadi kolot mah perjuangan tapi ya kitu ridho lapar beuteung belaan beuteung ngaran anak tah heuh nyai sia maka abdi tadi kitu ingat sejak mah kapungkur mamun angkat-angkatan ka abdi sok naros hoyong dikintu naon ujang ayeuna mah abdi tos ageng mah hoyong dikintu naon ku abdi kitu tadi ceuk pun biang eta bijak ngada ngajawabna entong da maneh teh peuting balik teh Indomaret tutup pasar tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim nya sajiberena kuno hajat itu ibu osok tatanya ke anak hayang goyobon hayang itu hayang abdi kita detik gitu mah cinta bade cau kumaha hajing ngomongna alah cenah urang junti kirang mah cau nate moal teu galalede tah kade bisi cai begung bisi cau begung tong diasupkeun jeung teh mah bade peuyeum cenah urang ditu mah urang junti kirang mah barisan peuyeum da mah geus kolot eta teh karesep mah cenah isu di daharan ge jam 8 beurang cau peuyeum
yakin lo aja ternyata terjiji jeung teh mah eudeuh ranginang lo komo jeung teh eudeuh teng-teng lo karesem jeung teh mah naon wae nu aya bawa keren kumaneh pun bapak ngaliwat kamana cenah maneh jang we cinta kaos cenah bapak mah hayang bolu cinta bapak orek bolu nu biasa bolu nu make entenan coklatan nu alus keur kolot mah amburan hajat lain nyinyiran sakadar ngelina berang ada ditanya hayang mana ambil jatika datang hayang mana yang jatika datang sabaraha juta 15 juta doaan pati tedunan ku kolot melaan ka hayang nu ngaran coba inung bapak geus kolot wani teu barang datang anak cadung patak doraka paling gede dua doraka ka inung jeung ka bapak lantaran ngurus ngatur ngadidik jeung ngabina urang tiba heula keur leutik datang geuning gayaan jeung si Abil di lagu-lagu nanti geuning dina selak tak nyanyi deui ibu aduh Gusti dina selak simpena peuting mana ya bahan nurutan juga urang ada ceraya oh lewi emang ayam tadi rasa yang lain dia ini heran panon tak ampun kemarin ayam nyamperkan ke panggung banyak orang dek merek puntennya Pak Ustadz cenah badai pipis rasa kangen ugas manten kumaha tembak-tembak aya we natuk jadi batu
Pun dia baru dak erne ke anggap dia lanjut. Tadi enggak paling umur seberapa tahunan udah. Ini 17, 18, 15. 20-an. Oh, ya mah 37. Perlu hormat lanjut, Bro. Jadi tilu Pak kunci hayang budak salat hiji wawuhkeun jeung Gusti Allah ku cara ibadah salat, dua wawuhkeun jeung Nabi Muhammad ku cara ngawawuhkeun akhlak, katilu wawuhkeun jeung jasana indung jeung bapa. Indung bapa kana jadi anaknya ahna moal pernah aya pegat, sok pikir bolak-balik papai rasa-rasa. Urang keuleting ngajengkelkeun, iseup badag urang ngesalkeun, tapi indung teu pernah boseneun, anger we nyaah. Nalika urang kerungsi, nalika urang kergering, indung teu boleh nyari. Nalika urang kersusah, indung sok milu susah. Nalika urang nyebut hayang tuang, indung sok langsung ngojengkang. Sanajan diri nuju teu damang, nu penting anakna senang. Nu diinget-inget iwal anak sanajan keur sakarat, nu ditanya kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan. Ngariung mungpulung anak sakuleut incu kajeun pijengkeun geureun, tapi kalau teu nembokeun sikap jengkel jeung jangarna anu jadi anak. Lerapura minta badak asli kena kita kolot kudu hormat kudu satuhu eta mesti dina budak soleh. Sanajan urang teu tahajud, teu duha, teu salat jiga batur ibadah nyaan, urang mah salat diukur 5 waktu, Quran ukur kabukanya urang sajud, ka masjid jarang langkah tapi surga hayang, al jannatu tahta alal aqdam. Ceuk Allah teu kami nyiptakeun surga di bawah telapak kaki ibu. Nu paling paun mah tahajud mumul, duha henteu, salat henteu, kakolot goreng patut Allah lapur. Sadengkeun hisaban Allah di alam dunia nu goreng patut kakolot, lamun tani ukur bakal jadi daki, lamun dagang ukur jadi hutang, kaitu kaduyu pek hulu pek nyawa anger teu aya nyang karupna, kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan, hirup tanpa kabarokahan, geura balik geura sadar aya dosa naon nepi ka kolot nu ngadoakeun kana jadi anakna. Sabab doa kolot sasimpreng sacidu metu saucap nyata. Deknya mah ayeuna keneng mengpeung inung urang keur aya, bapa urang keur aya, hiji waktu urang bakal nyeri hate nalika inung geus eueuh ruku padung rapur mah katurban taneuh beureum, tutumul anu ngajentul di luhur kubur, perketak kana HP dahareun sadia, mobil geus boga, sawah geus lega, imah geus gedong, tapi inung diarep-arep datang eueuh si horeng si mana horeng ukur hayalan jeung lamunan da kolot urang geus tilar di alam dunya. Didinya anak nyeri kana hatena. Demi Allah, batak numpang mengpeung inung aya bapa aya sugemakeun ti ayeuna penta naon jadi kahayangna. Lamun teh mah geus ngantunkeun tilar ti alam dunya, kocorkeun golontorkeun doa satungtung hirupna. Ieu disebut budak anu kalintang, disebut soleh. Hadirin kaum muslimin, 2 jam saparapat kuring cumarios sekaraos ada ibu Madiu sekaraos anu hajat orang nangtung bercangkeun ibu mah teu karaos teh nya mah da ngayeng mah sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pabrik hampura anu katanda